babacaan anu mantak ngalengitkeun ka panyakit kos itu teh mah urusanana urusan hate kudu ditarima ku tauhid sakabeh perkara geh ja anu ngurusanana Allah hirup urang sehat urang gering urang nu ngurusan Allah walau geus dicatat di lauhil mahfuz lahir anjeun maraneh kabeh wahai manusia sehat maneh kawin maneh rezeki maneh geus dicatat ka paeh-paeh geus obat tina babacaan aya ge maca sholawat mah supaya hate leuleus geus leuleus hate engke bisa jadi nemah lobakeun maca sholawat sapoe sapeting 4444 mun teu bisa sapoe sapeting saminggu 4444 mun teu bisa mah 444 bae mun teu bisa mah 44 bae mun teu bisa mah 4 bae atuh ulah teu teuing we okas urang maca Quran kuduna mah sapoe sapeting hatam mun teu sapoe sapeting saminggu sakali hatam mun teu saminggu sakali atuh wayahna bae sabulan sakali mah teu teuing mah kos urang we kabehan sataun aya nu henteu sataun sakali kadele beungeut harenteu kabeh ya mah kula kamari ka Jawa ziarah ka makom Kiai Arwani didinya aya tabel merek qalilun qurra khairun min katsirin farra mun cek bahasa urang mah maca Quran saeutik ge kajeun leuwih bagus daripada loba henteu urang mah pan hayang nama loba tapi henteu eta ditulis dina makomna qalilun qurra khairun min katsirin farra sebab Kiai Arwani mah sapoe-sapeting khatam Al-Qur'an qabla dieuna kos abuya Cidahu urang mah teu boro-boro hatam sapoe-sapoeting macana ge mana ikhfa mana ikhlas mana izhar mana guna geus teu nyaho ngaran-ngaran aja makharijul huruf teu puguh kaluarna ti sungut si eta mah teu puguh mana kitulah tak kajen teuing tapi urang sabisa-bisa baca bae misalna aki-aki geus leuh aing ngaji ka Serang ieu bisi ani ngaji di imah bae bisa-bisa bae kajen pahili gitu dan naon asa ulah disapekeran bae nu kos kitu mah ngajina disapeker ongkoh sod jeung sin pahili ulah jeung anu sorana kurang penting ngeunaheun ulah sok didengung-dengungkeun antaran besi aya nu nyeri huntu di gigireuna tambah cager pan aya nu maca Quran teh ngeunaheun kurang kadengena suarana makhrajna pas nikmat boro-boro nyana nu maca urang nu ngadengikeun geuna aya nu maca Quran teh jang nyana doang ulah jang ceuli batur sorana masyaallah sakumaha kaleng kurupuk ngagodomra eta teh kudu digunggurah make pentil kadu eta tereh sama kos itu mah terenggesan terakhir bagi Kiai mohon penjelasan boleh apa tidak sebelum azan salat 5 waktu kemudian baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan baca sholawat nabi sekian terima kasih dari hamba Allah sepatan di azan mah geus ulah maca-maca nu kos kitu langsung azan bae mesti kudu maca innallaha wa malaikatahu
ujung maka sholawat langsung bae dur tongtrong bedug azan Allahu akbar ulah sok nyieun maca sholawat bae engke bae meme mantes azan sorangan bae ulah besi engke ku anak incu urang pajar kudu kos kitu teh entek ulah sok nyieun langsung bae tongtrong bedug langsung azan di Mekah di Madinah gitu ibaheula lagi gitu ulah geus maca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu azan mante kudu langsung bae tongtrong bedug ngong azan besi dianggap kakuduan sakitu mundek maca lalaunan bae kadenge kucili sorangan bae udah disepekra para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan falak Turki ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak kaya termasuk Sulamun Nayren di urang khususna umumna di unggal nagara jatuhna pada hari Sabtu tanggal hiji Muharram jatuh pada hari Sabtu Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin aya nu nanggalkeun Minggu wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu mun make perjalanan perhitungan kafir nah ieu adalah jatuhna Minggu kula pribadi nanggalkeun Sabtu jadi di poe tanggal hiji Muharram eueuh raramean dina Islam khaliful yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harita buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae tah Kangjeng Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan otak aing jak Kangjeng Nabi naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh oh cek Kangjeng Nabi khaliful yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur tuh gitu Kangjeng
Kitu keneh orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggot. Piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah, khaliful Yahuda. Sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot. Mendak sunnah bagi umat muslimin, ulah muslimat masing ada muslimin doang. Bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai kapohan ngomong eta, malum lah kiai bayaran janggot. Duh, cenah kiai ayo lain teh hayang nyara janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu. Huntu akaran keluar. Oh masalah. Sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae. Kajian saeutik asal panjang. Sugan bisa pakai namun orang dahar nyelap yang pakai tata gitu ya. Tah eta cukup gagi kami mah khaliful Yahuda. Geus sakit. Ulah sok dibundang bahan Yahudi. Manda kula mah teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna. Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen. Tenyawan dalilna, tengaji nu bener. Sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram. Oh. Eta mah hanya mahasiswa, can kebal tah mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak. Atuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung bae dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar. Mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang kudu urang marah ramean ya, lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim, hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu masjid nya tah aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh. Kuari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi. Sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD, di SMP, di SMA. Eueuh saeutik-eutik acan. Itu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen dititahna kumaha majelis taklim madrasah sok geura mantek pendidikan pondok pesantren moal eleh kajendeun kumaha ge asal percaya diri ti mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya tanya keluaran YIN atau UIN ku ari mah. Tanya dokter Andasna, sini loh, Pak Guru sini. Ada apa? Amil ada berapa? Amil ada berapa? Paling ngajaknya di kampung saya ada 1. Dengkeun bentunya amil atuh moal beres ka dituna. Coba budak kakarak asup ka pondok pesantren. Amil ada berapa, Ceng? Oh, i'lam annal awamila fin nahwi 100 amilin. Waruhan sira. Tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira.
Jurumiyah moal aya di sakola aya geus di sanawiyah aliyah baheula kuari sorop baheula mah aya zaman Al-Husna Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sakolahan kos kitu biasa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji Alfiyah sedangkan teu ngaji Alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa doktor andas ceramah kadenge ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas aya sistematika filsafat aya ideologi filsafat aya macem-macem eta teh mantek teh tuh kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pasantren lawan sababna teu dikemas teu dirapih-rapih bahasana make ilmu bilagah iraha ngomong nu rendah iraha ngomong nu kuat iraha ngomong anu naon kitu ngaranna lalaunan iraha ngomong nu keras iraha ngomong kudu bahasa intelek iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang kapanggih jeung tukang-tukang urusan-urusan mager ngobrol mager oh kapanggih jeung nu ngawinkeun korma cak Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun ge meureunnan buahan ieu ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakun urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cak Kangjeng Nabi tata selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtadal hal ieu mah di lembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain bagaimana ya mereka itu kok begitu beliau memang begitu cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya waduh ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini waduh bagaimana ya nyana nanya aing konfrensif aing gitu nyaho nyana ge nu ngomongna teh nyaho mengidi koran doang tah teh nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu atuh namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan gitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda lajeng aing teu ngajakan ngaji kanu bahasa Jawa bahasa Maluku khusus jeung urang Sunda doang geus sakitu bae sia milo teh sabodo sia tah mah aing sakitu diondang bae embung-embung ge teu bisa tah jan alasan aya teu bisa bahasana geus kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngahareupan bangsa bintang embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana bae nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana modal Kiai Golkar ajur nanti kos gitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kada yang ku sia goblok sia kos kitu tah mantak atuh deuk naon dinasehatan ai ka dieu mah berarti deuk ngaji carekan sia ku aing ngaji aing ka ditu teh hayang aing sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau sekupi paling
aju teu ngadengeun nasehatan naonan ye kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengekeun kiai supaya milu ka pamarentah ngubrus ya kajeun hukum aing ngomong rahasia ya aing ngomong rahasia ulah dibejakeun ka nu seje geus pokona masa siang aja bejakeun deui ge rahasia terbuka ngaranna ieu sekali deui lain nyana deuk ngadengekeun nasehat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana berarti kiai deuk diajak ngubrus aju daek ngubrus sa kiai kemana yang ngaji kuari berarti poe minggu mun tanggal hijina Sabtu tanggal hijina Sabtu berarti Sabtu minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram isuk tanggal 10 Muharram besi di lembur cenah urang mah deuk minggu bae sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu seje nu jitu lepina Sabtu besi deuk minggu sabodo masing-masing geus ulah ngomongkeun goreng nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teuing di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los nah ini teu ganggu ka sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kitab bule rumus nakos kitu gitu jadi mah lain hasil hitungan hasil ru'yat eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna almanak geus gabereleng nah itulah di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah 10 Muharram eta sejarahna masyaallah hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah begitu datang ke Madinah orang-orang Yahudi puasa Yahudi di Madinah puasa cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon bebeja cek Yahudi kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa panjang Taurat Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Firaun dikeremlah Firaun pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet Firaun ngubrus terkerem di Laut Merah nah itu tanggal 10 Muharram atuh cak Kangjeng Nabi ana aula minhu wa minkum kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa kaula mah tuh leuwih utama tibatan maraneh Yahudi nu mantep Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus bae Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi puasa teh terus bae pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cek Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal ashr lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endek puasa tanggal 9 jeung tanggal 10 ulah endek puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda Yahudi mah puasana ngan sapoe doang geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal 8 jeung tanggal 9 Tasua disebutna ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-ashr
wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa dengan sapoe urang mah 2 atawa 3 poe nah kuari puasa ya kuari tuh uduk geus beak uduk geus aya nu mesen sate deui terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ternyata teu dielingan we poho tah sabzab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9 isuk tanggal 10 tanggal 11 jadi 3 poe puasana poe Minggu poe Senin poe Salasa tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram tah gitu tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu teu kaci teh ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ge ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker kos itu ai sampai keur diharamkeun ai bau barang dahar sakumaha orai koros ayeuna tasawuf teu bener kos kitu mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos henteu tunduh ja ieu mah ulah sare ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Adak ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare mantap loloban ahli tasawuf mah di masjid teh tolol teh tasawuf mah insyaallah ya besi ayeuna jana orang dahar jar nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah meureunanan aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kiai teu kuat jeung kula mah di pabrik ieu mah aya 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan ya orang yang sok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang taneuh mendak nyana mah asal di bulan mulut bae nyana mendem bae puasa sabulan bulan puasa naon gara-garana orang taneuh ke akhir bae hiber teng kadeuleuh ku urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan aya di dulu kadinya disorot aya ngaringkep nah iya asana ieu ada kecak dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai harismana tibatan nu ngudag ayo orai mah puasa nu ngudag teh
atuh hebatan nyanan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah atuh dicekel masalah atuh nu ngudagna atuh eta mah keur ngalamun itu nu hiber puasa teu naon teu penjana mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak kita eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digege langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros beutungna dayut orai koros mah aya kica-kica dia caplok ku nyana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok gua bus ge dicaplok keneh bae geus teu main naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus bae beutungna ge dayut mun sebeuteing nya nama ngaringkel eta orai koros eta ngaringkel di sisi sawah beutungna ge huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya nama teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajakeun ka kolot baheula dan nilep di mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu ge teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah ke kebel-kebel lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu kok bae tah nya beureung asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencengkeun ku nya cicing bae leeh sorangan huntuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat ieu tanggal 9 na ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 na sumu ya al-asyir Kangjeng Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarahna tanggal 10 Muharram disebut Asyura pahara hiji ngadamelna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram dua setelah dijieun diantep diasupkan ke sorga tanggal 10 ilu diturunkan ke dunia ge tanggal 10 ieu Kangjeng Nabi Adam iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram masyaallah hiji kadua Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun Kangjeng Nabi Musa na salamet Raja Fir'auna terkerem tanggal 10 Muharram. Tilu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sada disalametkeun na tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram sangat bersejarah gitulah sunatullah Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit ieu tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram nu mantap para salafus sholihin para wali-wali Allah kepenting ye pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul merenung sejarah merenung loba kejadian-kejadian merenung direnungkeun ka dirina termasuk
Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh lantaran urang lapar coba aya naon coba kumpul-kumpulkeun aya naon bea setik aya kacang kedele setik aya gandum setik kacang tanah setik aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun diasakeun begitu deuk diuyahan uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun disebut bubur Asyura bubur tiis. Nak baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok diuyahan cek ulah mah kuari mah uyahan bae tetep uyahan bae tetep ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pentis asuronya jadi jaho kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anak na kolot nage pan kuari teu tasu pan kuari geus teu nyahoeun tah ieu tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi tah mah sakadar sejarah doang geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah hiji bubur tiis ulah loba-loba itu mah sejarah doang nomor kedua mah bubur kacang hijau bae make roti disusuan beza etik ini eta mah geus anakna nanya mah aya dua mah ieu mah sejarah ieu mah jang siat gitu jadi dua aja parah eta kolot baheula ngadidik ka urang masyaallah terkenang kuari lalepasan di bidah sih pas gitu teh ya, tapi bid'ahna termasuk bidah hasanah naon ngadidik ka anak nyaho pan urang oh nya tuh kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk nah eta tanggal 10 Muharram jadi lain letik-letik poe lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la sumanna at-tasi'a tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lawan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari maka dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu Yahudi ulah kitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae ka mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya make samping paling rek HS doang teu make samping makana ke calana panjang gawe eta sarua jeung Yahudi aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh
balik deui ka pikih mah teu haram selamat tujuan anak nutupan aurat. Geus atuh masih aya nu kiai make calana atuh teu salah eta teh kiai pukoha ngaranna. Lamun anu nasab bembungan tasabuh jeung Yahudi man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat. Pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun. Dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make. Nah kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawwab wa man tasawwafa walam yatafaqah jadi ai dalil mah hiji bae ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mau ka situ engkeuna teu puguh kacau tuh kitunya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus ngadahar uduk 2 piring hadeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur beres Masyaallah hiji terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan urusan budak geus beres dibahas ku urang urusan nu edan geus beres dibahas urusan rokik jeung amat di negara urang mah tapi pembahasanna geus beres kuari mah dek nyaritakeun pengurusan hewan urang boga munding boga sapi boga domba boga persi boga bebek boga soang boga hayam boga manuk purukutut. Nah termasuk boga lauk eta ngaranna hewan sedangkan urang teh disuprih ku sara hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi urang teh kudu sianah liruh kudu ngaraksa kana ruh hormati ruh sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia kuari ka hewan nah ieu teh ieu moal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan komo nyieun rumah boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi naranya sahabat naranya manusia kanjeng Muhammad tentang ruh jawab kulir ruh min amri rabbi urusan roh mah urusan Gusti tama urusan pangeran moal aya nu bisa ngan Kanjeng Nabi secara khususiyah nyaritakeun urusan diri urang aya zahir aya batin di batin urang teh aya kolbu di jero kolbu aya sir di jerona aya ruh nah iyalah ku Kanjeng Nabi dicaritakeun aya lelembutan urusanana urusan roh tamanu kos kitu mah urusan nanyakeun roh mah moal dijawab tapi lemun urusan masalah kitu ngurusan roh nama tak ieu ku Kanjeng Nabi dicaritakeun sebab naon sebab tina bahasa Kangjeng paeh eta khurujur ruh anil jasad karualna roh tina jasad berarti aya roh khusus anu nempel di awak urang ketika urang maot kaluar tah roh eta teh moal bisa dipertanyakeun tapi jelema-jelema tertentu mah geuning bisa neuleuh ka roh Kangjeng Nabi bisa neuleuh roh Kangjeng Nabi wali-wali aya anu dibere maziah ku Gusti Allah bisa neuleuh ruh ya Allah kuring mangadenge eta bae ge mani muringkak bulu ningali Mama Sobari ngadenge dongeng Mama Sobari keur jamiahan kieu geus digali kaluhur aduh ruh Mama Ilyas naik maot berarti roh kadeuleuh Mama Sobari nama di dieu di Cilimus
Mama Ilyas nama di Banjar coba eta roh bisa kadeu Masya Allah mentak Kangjeng Nabi bisa ningali di jero kuburan keur disiksa itu kene sebagian wali-wali Allah eta teh ajaran-ajaran kitu teh kuari dileungitkeun melalui partai PKS melalui Wahabi sabodohnya nyana urang-urang deleukeun ke ujung-ujungna anu kuat ngawahabikeun desakanana ti mana ieu ternyata ti Yahudi Indonesia begitu kental dengan karomah Indonesia begitu kental dengan maunah Indonesia begitu kental dengan mistik walaupun mistik eta teh timbul ti karomah timbul ti maunah atawa ti dukun mistik mah leuwih umum deui ieu hese untuk diruntuhkeun cek urang Yahudi bidah-bidahkeun ulah muludan ulah marhaba ulah wirid-wiridan dibidahkeun nah lantaran hese bae melalui Muhammadiyah melalui Persis melalui Wahabi melalui PKS kuari dibuat sedemikian rupa di pemerintahan tah takos kitu nyana zahirna mah nurutan Kangjeng Nabi berjenggot kula mah ingat ka dongeng eta berjendot tak bertumis kambing bertumis tak berjendot hurang udang nah nya jadi masalah gitu karomah mantak di Indonesia mah tetep pamimpin teh kudu anu berbau mistik Bung Karno baheula Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai dele kelas dunia na di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadah etalah Bung Karno antak carita digul carita Jakarta carita dakwah Bung Karno memuringkak bulu urang ketika Bung Karno rek dakwah ka Rangkas Bitung emang naik mobil henteu naik kereta api Bung Karno ti Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren ka Rangkas Bitung cek santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh ini mau kemana saya mau ke Rangkas mau ke rumah siapa mau ke rumah Kiai anu oh mau ke rumah padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede jadi akur tak tujuanna berapa orang cek Bung Karno saya ada 15 orang mah udah nanti saya bapak yang bayarin ya ih jangan enggak udah biarin tah dibayaran punya 15 orang di kereta api itu nanya si itu teh nanya bapak emang dari mana saya dari Jakarta nama siapa nanti juga kenal lah nggak usah tahu tawadun teh coba lamun kuari bapak ini siapa nggak kenal loh lihat nih apa nih nih waduh sembarangan doh Bung Karno Masya Allah muringak bulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno turunnya di Rangkas babarengan yang santri pura-pura mau ke rumah Kiai anu rumahnya di mana yuk cak santri bareng sama saya ayo kamu duluan saya belakangan aja bab saya nggak tahu rumahnya terus baru datang ke imah Kiai itu rame cak santri pun rame amat nanya emang aya acara nungguan Bung Karno tak Bung Karno nak horeng eta aduh cak santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horeng anak tawadu ieu mah kula keur carita tawadu Masya Allah pohara amat tinggal santri be aing tadi bae atuh ceknya teh aduh ngobrol ya Bung Karno ku tawaduna terus ceramahnya na pidato na pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae maka cek kiai eta walaku kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal helanan sejarah pohara ieu Rangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mah inget bae ku anfusakum wa ahlikum naro andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian kalau kita cerita diri kita di sini kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno ahli
berarti seagama cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama, berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya di sia. Nah ieu tah keur dirangkas bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek di alam terkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta ulah memeringkak bulu lawan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah neye ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirangkas ayat ceramah-ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas bang sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah dirangkas bitung seperti itu. Tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah dirangkas. Tuh, teu bareng sia jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gejan buku nyahoan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah. Geus inting-intingan bukuna ge. Sejarah Bung Karno. Eta teh kan kuari dikasetkeun aya. Ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho asli nyaho lain ge. Pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge. Teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah. Nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain dek MKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba nu asup PKI emaknya moal nya Ki Hairun salah satu deh jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babarega jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad. Iya sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram iya hewan kumaha ya hewan ya Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo Taeta Ki Zaid boga hewan munding, boga hewan sapi, boga hewan domba. Eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting. Ka hewan mah meuting. Si hade ke jang paranti kulem ulah gitu. Manyai ka kebo kulem ai ka jelema segera hees. Tibalik. Jang paranti meuting. Taeta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan urang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing ade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man wang soang gitu lain Persi wang kumaha lamun boga imana keres
waktu waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tama nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah tah eta teh waktu teh atapan waktu IHS kumaha keur waktu IHS aya wang pan eta nya elep-elepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu HS lamun teu HS peuting teh apan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung versi naik ka imah pan ai versi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran versi boga kamonesan versi teh kos kitu nya mah eta versi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuwakeun coba buktikeun ku ari bisa dibuktikeun versi deuleu tah asal digeubahkeun crot ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahelanan nu pertama walaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teteh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi kitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu naon ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran berkeliaran mulai Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Ciamis nyararieun tempat ke ngarit ke diweta baragus di urang mah aing ngajual hayang aing atuh hujan dahar mah pan sia kudu tak aing dikiriman gabus ka kenteng tah goreng ku sia asal urang boga keyakinan ka Allah dahareun datang ka urang. Ieu mah kuari keyakinanna geus eueuh keyakinanna kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan keyakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh keyakinanna ka dieu kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanna geus eueuh keyakinan baheula mah yakin dah cokolat baheula deuk ka mamana mah teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeut congona doang amis ge deuk ka mamana kuat geus sia ngadahar 7 bae pokoknya kuat yang amis deh geus kitu bae tah mah masyaallah pohara jasa kukuk bae kukuk leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik cakolot teh hayang ngadahar kukuk amat gampang tutupan ngan tutupna make anu diawit teh anu karatang nu diawit teh kitu tah longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek nah longkopan gadenya bisa ditungguan aditu heula sakedeung samenit 2 menit sajam dede bude kuku ngadadak bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi masyaallah ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu ngalaman kuari mah HP digerogeun ke ku bapana. Hei, teuing. Hei, ka dieu heula. Berarti itu si kurang teu gade ge tah naon, kagok mah. Atuh, nang sameulikeun eta HP-na, nang mana. Aing teu ceurik pan, ai dibere digerogeun teu nembalan. Ieu zaman kos kitu ku ari. Zaman HP nu meuli kana mana lantaran nyanana ceurik, ai teh dibalikeun ceurik, ai dibalikeun atuh eta kos kitu digerogeun teh. Kita ka warung teh balanja embung mah. Zaman araredan ka.
anak jeung indung edan kabehan ieu. Nah ye kercerita masalah itu hewan wajib diberi parab di paraban eta hewan di inuman embungeun nu bogana Zaid boga munding kemudian teh daek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapar moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kan nyawan banteng lamun moh lapar moh lapar tapi lamun moh iya tuh kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kubo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana tah beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib di paraban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripuh sedengkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo ji urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore nya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi tah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas sakula anak Salawi cek nya teh ampura beusi aya Mang Salawi di dieu pasti ayah hiji mah aduh sia sangaran kula Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor kunaon abah kula Salawi henteu daekeun maraban kebo geus 2 poe kebo wewean bae je ka RT-an saja RT 404 kula oke kelurahan sa lah kelurahan mah geus eta bae pokona mah geus datang tim ti kehakiman datang ke dinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam undang-undang 5 pasal 5 di Indonesia ayat tahu undang-undang nah ini bainim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin ketentuannya dalam pasal 5 undang-undang 5 di negara Indonesia kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin nah ini adalah keharusannya 3 1 harus dijual bayin kedua kalau tidak mau dijual harus diempanin kalau nggak mau jual nggak mau ngempanin potong bagi saya kok begitu Pak Hakim iya ini kitabnya tuh fil makul ala bayin aw anapil aw dibin kelihatan udah nggak kelihatan saya udah tua Pak ya ini undang-undang pasal 5 ya jadi harus itu nggak mau tidak boleh tidak harus dijual jual nggak mau Pak saya mah nggak mau jual kebo kenapa emang rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual itu mau diapain itu malu empanin itu nggak empanin juga nggak mau anak saya nggak mau biar pada mati aja goblok lu udah dipotong aja mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung pilih di antara 2 hakim antara dijual jeung dipencit
tunggu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin. Hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya. Waduh, terenyuh. Masih belum mau dia ngempanin. Hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar, jual, duitnya kasihkan. Rapih di negara urang. Kunaon sebabna? Syianatan lirruh, sebab ini hewan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu keneh manu purukutut geus sadat. Anak geus bebeja pa eta geus soraan purukutut pa kurang parab pa. Lah, hayang aing, moal ngaraban. Emang kunang itu. Puyang aing. Beak ku purukutut bae. Atuh ai beak ku purukutut mah bikeun atuh jual moal, kena sapaeh-paehna bae. Itu beres, Udbiro lapor ke hakim. Pagi Pak Hakim, pagi. Siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka purukutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya purukutut. Burung purukutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa tuh serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini, tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diempanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi is dead Pak. Apa itu is dead? Waduh, tahu is dead Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei Pak Hakim, didele, panggihan. Ternyata embungan, pilih tilu. Ala bayin, awalapin, awadibin, jual atau diparaban atau dipencit beta purukutut teh. Eta teh kudu aya tim ti nagara. Masya Allah, Islam teu kurang kumaha. Rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrem terhadap Islam. Hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan. Taipodol sia. Ka dieu sia ngomongna jeung aing. Aya tah di Kristen urusan urukutut. Ayo sia. Ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam. Moal aya paling aya kemanusiaan doang, mengganggu dan mengganggu. Ieu mah lain ketentuan langsung tinu bogana ti Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang, melalui penjabaran ijma ulama jadilah kos kieu. Ya Allah, eta lamun hewan anu di dahar. Nu dihar dan nusuk di dahar mah ya sapi, ya munding, ya domba, kemudian itu aya nama hayam, persi, soang. Nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun. Mun teu daekeun maraban jeung inuman, berarti tilu ketentuanna bai'in, jual, alpin, paraban, awazibin, pencit. Kumaha lamun binatang nu tara di dahar? Aya binatang cocokan tara di dahar, ucing misalna, anjing misalna, boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh nu sarua jeung mamang teh beungeut teh siamang. Nah camang teh eta teh ua-ua dan lain sebagainya eta binatang-binatang maung teh ya. Kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya. Komo teh ku ari taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah. Urang dek ningali binatang India, binatang Afrika, binatang Amerika, binatang nah aya. Eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya. Pernah neuleuh ngan gua mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye. Engke halal apa halal coba deuleuh buktina. Tan manda urang neuleuan ka ditu banteunna naon ka kebon binatang neuleuan ieu nu bentukna nu kieu halal. Iya haram gaji, jadi orang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawasi doi ka dituna teu beres sama tuh entah kula inget ka Abah Ucu almarhum caringin nyana aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari tuh berangkat biasa ka ditu aya neuleuan haram halalna bae cak Abah Ucu teh oh ieu binatang oh iya nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh naon peucang ieu horeng peucang ieu pinter sia peucang ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung eleh hujanna teh ku peucang munaon teh cak peucang teh masya ka mana ka anak maung eueuh nya mah keur neangan dahareun jageun ka masya aing hayang ngalakian masya gitu
bejakeun sia ku aing ka main bejakeun ku sia sambarangan main ka galak anjing nyaho bejakeun ku sia waduh barang datang teh mah tadi aya pecah kunaon aya naon cenah nya ka dieu kunaon ngalakian mah tolol pecah nu mana tuh nu di itu teh udang eta di udang ku mau wah atuh pecah teh geuleuh aya kana wah aing beunang asana cak pecang ieu aing beunang asana ieu kabeneran aya gonggorong asup jana ka gonggorong set mau ge poan set teu asup mau mangan sakieu doang nonggeng we pecang balik deui ka dieu nah ini dia aduh geus aya be urang nyabakai maki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan ki Zaid nya ngabri otomatis kan nya uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan Ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan deui jang minta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tama sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureun 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah eueuh lawan tarolo ta partai atuh lawan habak bolo atuh aing nu isin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawannya na PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek we eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh bah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab tah ngajawab teh pardu aya nu salam nama sunah ngajawab nama pardu udah tadi pardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Zaid didinya keur cari cing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an doraka kabehan lamun aya teh saurang cukup
nu sejen mah teu kudu ngajawab, nganu ngajawab menang ganjaran, nu teu ngajawab teu meunang ganjaran. Sakitu da geus urang ngariung. Urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah. Mun rada sugih lobaan ngariung mah. Mun susah harasa digerokeun ge. Tetangga digerokeun teu darahe ke masjid. Udah datang RT geus pegat uratna RT. Susah emang harapanna berkat doang, tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna. Nu susah tapi rajin bermasyarakat, nu susah rajin di ka masjid, nu susah rajin pengajian, malah mah lobaan nu karunya urang tahlil ka jelema susah tapi nya mah rajin jasa. Masya geus ulah yang berkat ulah yang naon geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya dibandingkan nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae ai kunaon refleks amat sih. Nah ieu fardu kifayah urang ngariung di imah 50 100 200 jol jelema datang assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab waalaikumsalam kabehan masalah marena ngajaran da kabehan tapi ku saurang ge waalaikum salam nu sejen teu doraka tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik deh. Iya bocah mah cilik deh mungkonon sirama. Orangna bocah. Ini cilik, bocah cilik ya, budak leutik. Budak leutik bag sudah di bawah balik. Umur 10 9 tahun nya geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin belajar ilmu nikah, urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan, urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan. Nah, aya budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha, dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun, disai-sai. Masyaallah. Kumaha cenah teh kiai wallahu a'lam. Bagus apa ente wallahu a'lam. Bagus baik. Niatna bener apa ente teh guruna. Lumayan tumpakeun kana bos saurang-saurangna. Eta teh permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana teh eta. Ubat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh, kalau di DPR studi banding podol sero. Studi banding naon? Ya dibuktikan anak Tangerang studi banding ke Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ke saiki ya ora ono. Biaya mah pira itu wede. Mengkonon ge. Nah, kronjo manjing ge. Aduh. Kebel tahun gara-gara Jawa kos gitu kebel-kebel ka Sunda deui. Tah, kuari mah uruk salam lah budak makan budak sepirage. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklid. Nah, nyana uruk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada yang kubu Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Didieukeun ceng didieukeun ceng kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz
Umais teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan gitulah pikir. Itulah pikir. Nah, lamun awewe tafsil, lamun awewe nakolot geus teu pikahayang, tarolah geus eueuh pasiran lah. Ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngajepret. Nah, ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh ya. Eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bage sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat, tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Anu mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jon gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalaki mah blon tah. Dicekul sama lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah sebenarnya sia. Atuh ngadengekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeunlah dengan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi hayal menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah iki mah saking mauk ge. Urang teh lamun deuleu awewe geus lo mantep lah. Urang ditanya, eta mah nyaana nanya, "Arep di mah bedi?" Heh, genderuwo teh naon ieu? Maksudna teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Bang? Ih, culamitan. Kolot-kolot. Pak Haji mah tidak tahu diri. Akhirnya suara nanti awewe kos gitu. Imbal lain kan atau urang hajuret sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terina aya sore. Sapareuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian naheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Kos suara ieu mah tergantung. Eta mah ge panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ala jamaat. Nu uluk salam nalobaan urang sorangan wajib lamun urang nalobaan kemudian salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan atau bae urang fardu kifayah bae teh masyaallah hukumna salam jeung salat janazah beda. Hari salat janazah mah lamun teu amah disalatkeun ku budak leutik
can jadi beda jeung salam budak letik wajib dijawab fardu kifayah tapi lamun janazah ieu disolateun ku budak leutik ta eta teh masih keneh kadoraka eta awal tapi kabelah dia nama diralat kembali budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter ieu cek ashab Syafi'i tetap jadi nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa sedengkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa leuwih gede ditarima na doa budak leutik dibandingkeun jeung ki haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres ya misalnya atuh hebatan gede budak leutik sedengkeun mayit mah butuhna kana doa budak doa mantap sakumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imam nya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teh diondang-ondang aja aing mah karunya kanyana lah beuh keur masa hirupna kahar rasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wadek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu diamplopan gede bae asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah gitu tah ieu hareusi ikhlas teh saya mah gitu budak leutik can aya dosaan budak leutik can aya dosaan mantak loba kakula teh anu usul kiai eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak leutik cenah eta kumaha tah kiai budak leutik kolotna babele ge 10 20 budak leutik aya 50 mah larang teh ulah maksudnya nama pan beureun hayang sholawatna tah hayang sholawat ka ajeun nyana kurang puas beureun besi kiai ieu budak hees meureunna ngajawabna Mas Tuhan menang sama minggu datang deui nya ieu pasti nanyakeun eta deui cek aing bener bae da kamari kula kukulisikan ban kitu tah ya jangan nanya di kiai kula nanya di lembur kula mah lamun nyalateun malalaki mah lalaki kolot paling 10 we 20 tapi lu budak mah masyaallah asal ngadengi nyala teh 50 ke 10 eta sih larang tah ulah ngauleun we nya padahal tahu budak leutik cenah teh atuh masalah sekolah budak leutik nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa pancan puguh bisa kajeun ceukulet teh nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun aduh ya Allah kajeun ceukulet teh nyana tetep nanyakeun emang nu bantak kajeun kunaon kiai anu dibutuhkeun doa nyalateun mah budak leutik kan nya ge ilu ngadoa anu ngadoana mah can puguh ikhlas kiaina Allahumma ighfir lahu leungeun ge kaluhur Allahumma ighfir lahu warhamhu di jerona mah amplop yang gede ya saha ngileuk ka dieu heran naon si dieu bariasa basi tah budak leutikna mah anu ngaaminan ikhlas amin atuh tah anu ditarimana mah beuting budak leutik nu amin-aminan tuh lamun urang pandangan ka dinya karak ojah atuh masa eta teh sok perebut shalawat no atuh dimimitian ku kolot jing atuh masalah jah shalawat ge urang mah kafarat ngaparatan mayit teh tuh fidyah karunya ka mayit fidyah teu karunya teu kudu tak so aya pernah aya nu datang ka imam kula Muhammadiyah nya ditakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah ya, di perumahan ngaranna ge atuh miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di musolanya sok dibere duit. Nah, akhirnya jangan nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah. Kabelah dina kulantaran kenceng nyana. Oh, cakate pasti MD jelas kan kula tentang fidyah begini-begini menurut ahli sunnah wal jamaah
di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak pakai, nggak usah diributin yang begitu mah. Persis nggak pakai, nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar giliran sholawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Aku pula digitukan, karena panasun. Ayo sih aku aing mamalena ngusir jadi mah aing sia. Salam. Wa yusallu ibtida'u sunnah ngawitan salam. Nabi mitian uluk salam teh aya nilai tambah sunah. Nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah. Ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam. Ieu mah nu ieu kan anu nyambut assalamualaikum kiai masalah ai kudu nama nu datang ngan ketika anu darariuk nu salam nyana nu menang ganjaran ibtidah nyana tah tuh ari lain kiai mah nyolonong bae ge waalaikum teu dijawab waalaikum oh nggak jawab sararial dah tanya saya gua teu ngajawab bajingan gitu salam mah jawab bae dek bajingan teh dek naon sebab naon ieu kan ngadoakeun salam mantap kumaha lamun aya kafir urus salam ka imah urang tuh kafir urus salam lantaran di urang mah kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinganganaga nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa bae aing mah sebab guru aing keur SD orang Jogja ketuhanan yang maha esa jadi teu bisa orang Jogja mah esa bae teu bisa esa okos nyebut teureub teu bisa terep doyong doyong orang Jawa kos gitu doyong Ige esa geus kitu wae tah pembawaan datang ka kuari gua lagi 2 tambah 2 bener titik ye itu guru gua 2 tambah 2 titik sama dengan titik tapi saya titik orang Jogja itu maksud nah ya wa yusallu ibtidahu sunnah ngambil kumaha lamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan ngadoakeun salamet idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae aya engko datang ka imah urang engko assalamualaikum aje gitu ya nak waalaikum geus bae kage ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nyana kan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salamna ge belah dieun kampung Melayu tah wates bisaan salamna terus deui belah ka dieu tah naon tah ka dieu tah hah terus deket Tangerang teh kota naon tah sewa